sastra jingga abdi sieun beunang geuning ieu kabina-bina ceuking tapi ka kanal kieu kulitnya dulu jaluna dulu itu pedewil gitu teh iya pedewil kieu kulitnya oha surai benghung pencit euy sok sakanya nu beuki ai dewe kan teu euy ka uger ku agama haram dulu euy ieu teh belakang beunangna Bagong teh ku dewek atuh di kumaha di kumaha tiup aduh untuk kan antep dah nyari nyari segala aduh ampun jing bikeun dagingna kasih padud datang tung nama beunang ieu palurah ku kaula leus de nuhun sinang heula kamang den lumayan canakeun hayam mang aya marmut den pilih mana nyanak eme atuh den ya buak pada den beunang Bagong euy beuki jagong kunaon ieu teh naon beunangna gitu mun mebes kitu dulu bohang satria kaula saha anjeun kaula ngaran Kalatarupa ari anjeun saha kaula Arjuna oh Arjuna ari eta nu diiket saha abdi saha anjeun mun dipercanten mah abdi teh Jojon wah aya tewon nu diiket lumayan duh udud geuna euy udud kawu adi badak ka beunang geuning jang beunang Pak wih aya jelema araraneh ieu palurah ieu ajaib itu nu hidung nu diiket nu panjang irung lucu jelema teh rahman ke satria kaula anjeun Arjuna bener teu salah Kalatarupa kula nuhun ku bantosanana ieu Bagong lumpat ka dieu atuh panah kaula anu nyecep kana awakna ieu Bagong nah dan kaula anu keuna mah nu dunungan kuring sieun ieu panah teh nu ngurusna ge kuring teh ngaranna teh pring wadon saksi hidup nu kaula nu keuna mah satria naon ngaranna panah anjeun ngaran panah kaula mah pring lanang nya nu anjeun nu kaula pring wadon nu dewek pring kohok itu dua kaugan pring kohok aduh nu kuring nu meunangkeun mah senjata peringatan geus teu nyari cu ampun deui nu kaula Arjuna nu keuna mah pring lanang nu kaula pring wadon ieu panah teh nu kaula ieu cik kumaha cik pangaku-ngaku puguh nu dewek nu meunangkeun maka jeung ngaku pring anang pring adon ieu mah anang jeung adone pring lanang pring wadon bener nya nu kaula pring lanang nu kaula teh pring wadon nu dewek mah pring bemo aduh nya tibah adom ya teh senjata dewek teh katanya pager bah adom mah Kang da kami nantu atuh wah beres Kang nu kaula satria nu kaula aing ngaku mah pek wae ngan barang tetep nu kaula ngaku mah meunang ieu saksi idut lamun kitu carana anjeun akuanan satria anjeun anu akuanan Kalatarupa kurang ajar anjeun anu kurang ajar ieu mah pusaka teh nu kaula sidik nu kaula kurang ajar satria Arjuna kula apa kon wani marang aku ora wani dening apa lanang belanang minang di anang terus
coba-coba urang Padaoko begelan pati urang perang girigana perang toya gamana girigana perang sabda sering gunung toya gamana perang sabda sering segara nempada jiloka permana anak menak tunggal anak menak urang padanya kal sabuk bilang tatu aduh telu ampar tiga dan matak dewek mung jadi satria teh bisa ngomong kitu na deui teu bisa baceona kolok leta tong dititah wae aing teh sep bisi gagal pokoknya bisi di ituhkeun sangat Kang sangat itu geura sobat-sobat satria urang di luhur gunung jeung kaula lamun ieu anjeun satria palaki langit lanang jagat totosan bujana we gerak udag kaula ka puncak gunung belah ditu waduh hebat lompatna lirik tatit masyarakat sadayana kalengitan ieu dua satria margi loncatna lirik tatit bari pada ngahajak kalatarupa mung kasaksi ku masyarakat oko begelan patina itu kayanana masyarakat culang cileng kalengitan Arjuna sareng Kalatarupa bari padahan menuju tarung di luhur gunung seret sumereran anting binantingan astra jingga dawala Semar Badranaya anu tiasa nuturkeun kana eta puncak gunung maju coba sayang tumempara barang bade Kalatarupa dijamak parantos dijamret buuk anu ti palih tukang parantos didangakeun nanging katingali aya hiji tanah ngawat dina palebah angkeutna ieu Kalatarupa Arjuna waspada watek kuhantos kagungan gelar begawan cipta wening urus saturung winara waspada permana tinggal yakin anu aya ngawat dina gadona teh tanah yang otipati jagatna Allah ieu kan Arjuna henteu cios neungeulna angguran kala ngagabrug kana pangkonalana aduh langjeng eyang naon aja ampun paralun anu kasuhun kapuntena anu ditedah iya ampun geningan sanggate sanes musuh kaula tapi sebakeun sareng punyuwun kaula ampun eyang ieu teh sanes musuh kaula tapi geningan eyang sewu benulak saduduka eyang naon anjeun
salira teh sanes kalatarupa musuh kaula tapi semakeun damak-damaeun eyang cuman taka nyangakeun sewu bebenur laksana duka beung tanger tek-tekeun suku genteng blokeun cilaka euy di minuman dewek eleh deui cu ulu kade ujang kade ulah deketan teuing deuleu mending deketan bisi kumaha onam kade bisi kumaha onam cicing sia lu disemah geuning euy Raden kalatarupa barang disemah ku Arjuna leungit diri sayakti ilang warna nu nyata yang ngelek nyata jadi yang otipati jagatnata inanat kumamak matugia malarasu inanat kumamak matugia malarasi Arjuna panengah Pandawa geuning ieu teh eyang unyungeun kaula semakeun kaula syukur bagja kumbayangan ieu eyang ti sawarga ya jadi berkacak guru geuning kitu kan Gusti ini jadi dia pati Jagatata Batara gini atuh kagak atuh ulu ulah kaget kakang Semar Badranaya timalanun geuning ieu teh Mahadewa bener pisan tu salah ketempuan Andika timalan Arjuna nuhun ya nyangakeun beheung tanger teu-teukeun suku genteng blokeun geus tong loba carita waspadana anjeun oge kula geus biasa ulah terek minta tulung kahijina kaduana ieu anugerah keur hidup hasil tapak 3 tahun setengah eyang dek ngagentian senjata kontak anu salah mikeun bareto dibikeun kakarna ieu pigantianana nyaeta pusaka Pasopati geura tarima ngan omat ulah sagawayah make tarima ieu pusaka Pasupati keur anjeun di mana aya karepet naon bae kakara ieu gunakeun ku Andika Bingah Amarwata Suta bingah kagiri-giri lagi ingkang nampi pusaka kang linu ya kang linu nampi punupun laksa ketika bingahan nuhun pangersa kaduana hayu milu ka sawarga pangrengsekeun pacogregan di sawarga kadatangan Karaman rek menta widadari Supraba ari ngaranna teh nyaeta mun teu salah mah Prabu Niwata Kawasa ti nagara Imani-Mantaka ayeuna teh keur ngagedoran lawang salapetangkep dewa ditiup kumanehna eueuh nu mampu ajianana dina genggerong ayo tuturkeun kula nyatana kasawarga Kakang Semar astra jinga dawala tuturkeun dunungan maneh nuwun ninggita teng sandikayang kunyuk sumanga wayah dalam Arjuna bade nyaosan pancen pangersa wayana bantuan hidup saacana eyang nganuhunkeun oge ka Kakang Semar asta jinga dawala timalan kaula nun ayeuna pangersa ayo tuturkeun kaula
pikeun ninggalkeun ieu tempat ngarengsekeun pacogregan di alas pring gandingan salah di sawarga Maniloka tinggalkeun ieu tempat Kakang Semar ieu nun astra jingadawala abdi tuturkeun kaula urang lunta ninggalkeun nagara ninggalkeun ieu alas pring gandingan salah ayo Kakang Semar mangga Jawayu Duna lampah eta kacarios ieu Prabu Niwata kawaca sabalat-balat nuju ngagedoran lawang salapetang wong sawarga Boa itu Supraba tema pageun nah biji tidinya lain ti jero ulah kaget Prabu Niwata kawaca saha ulu boa ieu Supraba teh kaula lain awewe lain lalaki saha ngaran kaula Arjuna urang mana kaula ti jagat raya Pramudita deka sawarga pasukan inge awas siap dulu ya bersama karunamu pamudaya patari telepatan pamuki tertanama pepejajan katiku dari mesera Tianan bepeja upami wangsu ulah patawonan Cikuray gunung Cikuray tempat ini ada di Bojang Geling pun paturan hatiku ya karimun patebi lalaki Arjuna nu bakal nyingkahkeun Andika ti tempat. Ulu ngajago sia.
coba-coba orang perang giri gamana perang toya gamana giri gamana perang sabda sering gunung toya gamana perang sering segara tega lara tega hati tega maju Arjuna pasukan ya jelema dulu mereka roga halang aing ya dulu itu aya nu diiket aya nu panjang irung nu sadayana wala dia bala tamtama siluman semin paburantak ningali nyatana Arjuna ngamuk kalayan anu kakeunaan ku paneungeul sareng panajong Arjuna cing jarungka anu arongkek sareng sajabina aduh obat siapa yang sok terus hebat si Arjuna coba-coba jeung aing Arjuna dibekah atuh melayang di Geganawiati tina waktu eta yakin ajianana ieu Prabu Niwata Kawaca dina genggerongna kagungan aji gineng Arjuna penengah panawari tampan ku Batara Indra wis kasep sadaya-daya iya bade namut Supraba gernaun teu aya sanes ieu teh kapalaina teh Supraba manawi lemah ku jalan ieu kaula bade aya disapengkeun Supraba cenah diolo naon elmuna dina naon ditunana kaula bade ngange aji halimunan moal katingalieun wujud ku si eta Prabu Niwata Kawaca bisa lamun kitu Supraba kawanun tadi turkeun Arjuna Pangapunten Raka Prabu ieu panutan kalbu salira walah coba iya we geningan ieu Wili Suprabana sanes ti kamari ti mangkukna lumawi kapan kedah ngalangkungan keula ujian cocobisan sajabina tapi yakin gening selira parantos sakti mandraguna pun jadi apa-apa iya jika ulah mangga bade dikumahakeun Supraba kadieu atuh lahun ku akangnya akang dipeuneun kadeudeuh dek nu nakanya lajeng wae Supraba dilahun nanging barang dilahun ku ieu Prabu Niwata Kawaca aya kama nu kaluar tina dirina mangke ing mangke bakal ngawujud nyaeta turunan ieu Prabu Niwata Kawaca bukan berat kagungan naon ilmu dugi ka sakti angke we di ditu di karaton hoyong ayeuna ieu dina lak-lakan akang tuh tingali nyai dinasti kesayang tumapara barang calangap ieu Arjuna disapengkeun Supraba anu teu katingali wujud ku ieu buta ngalepaskeun panah pasok ati atuh keuna kana lak-lakanana Kakang Panjendrada adik Arjuna nuning teteng sanika iya bebas keur anjeun jadi raja sapoe-saputing di sawarga
ukuran dunia masa tahun setengah anjeun jadi raja sapoe saputing kayan make ngaran Prabu Kriti Kumbang ali-ali Kriti Kumbang ali-ali iya nampi nuhun kaula nun eyang sakitu we Kakang Panji nuhun Arjuna kana jasa anjeun nuhun cu dunungan nampi anugerah deuleu cu jadi Prabu Kriti Kumbang ali-ali ongkoh nampi pusaka Pasopati ongkoh rupina ieu lalampahan teh urang cekapkeun deui ka dieu pungkas ku kemang tintik Simaran Sari tutup lawang Sigotaka